Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur sadayana, neraskeun kana pertarosan di Teh Anes satu nuhun Teh Anes kana komenanana mudah-mudahan janten kabarokahan kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Anu pertarosanana kumaha keseharian atanapi ibadah-ibadah pasunatan sinareng pardu anu parantos aya contoh enten di antawisna ulama-ulama anu biasa dijalankan tiap salinten sawengi gitu nya. Dina sabaraha dinten kamari parantos alhamdulillah anu wengi saatos urang gugah kulem nya anu ti tabu 1 atau napi tabu 2. Nah, ayeuna diteraskeun kana waktu subuh. Sate acan urang sadayana dugi kana fardu subuh, urang ditema adan subuh heula. Saparantos adan subuh aya salah sawios pasunatan anu biasa dianggo ku salah sawios ulama sufi. Nyata urang teh disunatkeun salat qobliyah subuh. Nah, atanapi niatna usoli salat subhi. Rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Seudahna 2 rakaat. Saatos eta masih dina sunat keneh sate acan fardu subuh oge urang netepan daf'ul bala anu niatna usuli sunata lidaf'il balai rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ta eta dulu sadayana pasunatan dina sate acan dugi kana fardu subuh. Mangga suratna sabaraha rupi beuteun bilih nganggo surat mangga henteu ge teu janten sawios. Aya di antawis nu sok nganggo rakaat kahiji dina usoli sunatal fajri teh nya atanapi usoli sunatal subhi da eta teh masih eta keneh gitu. Rakaat kahiji sok nganggo teh al-insyirah alias alam nasrah. Rakaat kadua alam taro mangga. Dina dapul bala we sami sok nganggo al-falaq rakaat kahiji anas rakaat kadua. Henteu ge cenah mepet waktosna Fatihah unggul mangga. Dilajeng karena fardu subuh biasa eta nya teras wiridan urang sakumaha kabiasaan urang masing-masing dina masalah wiridan. Anu salajengna teu lami dugi kana tabuh genep kirang langkung tabuh genepan di antawis anu sok dianggo ku ulama sufi ibadah sunat nyaeta aya disebutkeun salat sunat isra kirang langkung waktosna tabuh genepan niatna usoli sunatal isroki rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Mangga eta kaidan suratna inu sok anggo Allahu nurus samawati wal ardi sareng tibuyutin adinallah kini saterasna. Bade surat bebas mangga atanapi teu nganggo surat nu penting benten Fatihah mah nitip teu ka langkung sabab eta mah rukun qauliyah. Rengsa isra 2 rakaat diteraskeun kana usoli sunatan istiadatan. Rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Aya nu sunatan istiadatan rakaat ini jadi maqulna 3 geus sawios nya bagi dina baris terutami nongol lagu usoli sunatal istiadati mangga. Nah, ieu dina buku anu aya disimpulin nyata usoli sunatan istiadatan rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Masih dina tabuh genep kenehnya saatos isra istiadah. Nu katiluna usoli sunatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Rengse 3 rupi tah dina tabuh genepan urang sadayana. Salajengna diteraskeun masih bisa dinten eta keneh urang netepan duha. Abdolna duha nyaeta dina tabuh salapan. Sok aya nu nganggo saatos isra dina tabuh genep. Atanapi tabuh genep langkungnya. Tabuh 6:30 kadang tabuh 7. Nah, pang abdolna mah anu katampi simkuring di pun guru nyaeta tabuh salapanan. Niatna usoli sunatal duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Bade sabab rakaat minimal 2 rakaat. Maksimal lebih lebat 8 rakaat. Nah, terus rengse netepan duha. Nah, terus masih tabuh salapan keneh usoli sunatal kifaratil bauli. Disebutna surat kifaratul baul. Nah, usoli sunatal kifaratil bauli rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ta eta panginten anu diantawisna anu dianggo amalan-amalan diantawisna amalan-amalan ulama sufi. Kapalihieuna urang duhur biasa kan qobliyah duhur, tetepan fardu duhur,
teras wiridan kayak ba'da duhur atau ba'diyah duhur.